Iya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kedengar suara Abu Rais? Waalaikumsalam. Kedengar Abu. Waalaikumsalam terdengar. Diulang lagi aja Bang. Ya. Kali ya. Iya, diulang lagi. Aduh punten. Ini baru Ya. ini. Ada gangguan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagala puji urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci, zat anu ngatur sagala isi dunia katut esina nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha hidayah sareng inayahna urang masih dipasihan nikmat sehat, oge nikmat iman sareng nikmat Islam, nyaeta nikmat anu pang ageng-agengna. Salawat sareng salam urang curahkeun ka baginda anu mulia nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusabab anjeunna urang sadaya tiasa ngaraos nikmat iman sareng nikmat Islam. Jeung mudah-mudahan urang sadayana kaasup umatna. Amin ya rabbal alamin. Nepangkeun Abu ieu sadayana rerencangan abdi nu sakola di SMA Tilu Bandung. Tepangkeun nami abdi Rocky Takirin Robani. Nami abdi Krisna Adi. Nami abdi Syahan Akbar. Nami abdi Ayesa Alre. Nami abdi Suci Latifah. Rerencangan sadaya nepangkeun ieu Bu Rois salah saurang anu tiasa dijantenkeun inspirasi kanggo urang sadayana. Nami lengkapna nyaeta Ahmad Koswara MAG. Anjeunna ngulang di Politeknik Manufaktur Bandung. Abu Rois oge ngalola hiji lembaga anu ngalahirkeun generasi Al-Qur'an, generasi Islam nyaeta Mahad Al-Mujadid. Dina kelompok ieu alhamdulillah urang tiasa patepung laung paamprok jonghok. Aya sababaraha patarosan kanggo Abu. Nah, Abu kegiatan naon wae anu tiasa dipidamel dina kondisi pandemi sapertos ayeuna? Alhamdulillah patarosan anu sae. Atur nuhun sateu acan ngawaleurkeun patarosan anu aya nembe ti salah sawios peserta Zoom siang ieu. Jadi sakumaha nu didugikeun tadi ku nu awal acara nyatana pengarsana Rocky. Alhamdulillah Abu Rais tiasa patepung lawung paamprok jonghok patepang wajah sareng wargi sadaya kaulan wae kegiatan anu dilaksanakeun atanapi dirandapan ku Abu Rais dina kaayaan Covid ayeuna. Tangtosna sakumaha anu didugikeun tadi ku Haroki rehna Abu Rais ngaulang mahasiswa ku daring ya, pembelajaran daring dalam jaringan anu mana santri oge di Uihan deui Haroki tadi teraskeun wae. Di Uihan deui Abu. Halo? Di Uihan deui. Halo? Hapunten aya sakedik wagelan ya. Ya. Di Uihan deui atanapi di Lajeng? Di Uihan deui Abu. Mohon. Tadi teh patarosan ti saha? Suci. Mohon. Bismillah. Di Lajeng ya.
aya patarosan anu sae ti teh suci ngeunaan naon wae kagiatan anu dilaksanakeun ku Abu Rois dina wangkid ayeuna ku kaayaan Covid anu nuju dirandapan kurang sadaya. Tangtosna dina pembelajaran ngawulang Abu Rois sapakumaha didugikeun ku Aharoki ngawulang di Polman masih mempergunakan ngagunakeun anu namina media daring ya. Terus anu ku santri oge sami acan tiasa pa amplop jonghok patepung lawung patepang wajah sapertos bihara-bihari deui. Samantawis kitu teh suci janten teh acan tiasa ayeuna patepang wajah gitu. Masih online oge sami. Bilih apa terusan sarajengna? Mangga Rocky bilih apa terusan sanes? Upami aktivitas mahasiswa, kumaha palaksanaanna? Aktivitas mahasiswa anu kauningan ku Abu Rois saupamina memang anu diutamikeun tangtosna nyatana nyobi ngangge jaraknya teu aya kontak fisik ku pembelajaran online tadi. Tapi saupamina misalkan aya sakedahna sumping ka kampus anu misalkan teu tiasa daring kedah praktek misalkan seperti itu kedah langsung sumping ka tempatan maka para mahasiswa kedah sumping ke kampus dengan catatan nyanda hiji syarat nyatana aya hiji buktos rapid test atanapi swab nanti dinas kesehatan atanapi instansi terkait tasrat eta teh buktos reh eta mahasiswa teh sehat tiasa lebet ka kampus. Eta oge ngangge jarak anu ditangtoskeun ku pihak kampus. Janten teu tiasa sagawaya. Tuh. Lagi. Jeung mangga bilih anu deui. Ari upami kagiatan Mahad Al Mujahid vakum atanapi kumaha? Alhamdulillah tadi anu patarbetnya kumaha kegiatan Mahad Al Mujadid anu nuju dirintis ku Abu Rois usahakeun ngaos mah sok sanos pandemi ulah dugi iman imun aman. Nah, nu kahiji iman sumpingna iman nyatana tina saling panggeuing saling pangemut ulah dugikeun ka janten alasan aya pandemi liren ngaos teu kitu tiasa kitu engke urang ditaros ku Allah naha saur pariposna di pasien pandemi liren ngararaos kan gitu. Alhamdulillah ku ayana teknologi urang tiasa janten dimudahkeun gitu dipaparin kagampilan lah ya ku Allah Subhanahu wa taala naon anu teu kaemut dina kapungkur satacan pandemi tah ku ayana naon namina teh pandemi Covid ayeuna gitu sadayana santri sadayana asatid dah janten ngemut kumaha sangkan carana ieu ngaos call aya anu video call WhatsApp aya anu ngangge Zoom aya oge anu ngangge Google Meet intina ngaos henteu liren gitu Kang. Pertanyaan salajengna kumaha menurut pendapat Abu naon hikmah kanggo urang sadayana di pasian ujian pandemi anu bade sataun ieu. Alhamdulillah.
Terusan anu saya unkeun hiji ujian ka hambana ka mahana angin aya hikmah anu bade dugikeun ku Allah. Di antawisna pandemi ieu teh mangrupikeun hiji ujian tangtosna leres kanggo urang salaku umat Islam anu mana di paparinan ujian ieu teh eta teh tos dicarioskeun ku Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat wa basyirish sabirin. Yang saestuna kami bakal maparin ka anjeun hiji cocoba ku hiji pangkasieun, kasieunan gitu. Kadua ku kalaparan, katilu ku kakirangan harta, kaopat ku kaicalanana jiwa ya, papatenan nu kaopat icana buah-buahan ya, sarupaning bubuahan. Tah eta teh dugikeun kabar gembira kangge saha? Wa basyiris sabirin, nyatana jalmi-jalmi anu sabar dina nandanganana ta eta. Eta teh ku Allah tos didugikeun pergi kitu ayana Covid tangtos aya sababaraha hikmah anu tiasa ku urang canak hikmahna. Kasaket sareng Allah Subhanahu wa taala. Daya hiji hal anu tiasa maparin ketenangan iwalti Gusti anu Maha Suci. Allah Rob anu murbeng alam. Kali kaduana hikmahna urang langkung caket sareng kulargi kamari mah geningan ku kasibukan teh sesahnya hoyong tepang sareng kulawargi mah komo anu damalna seueur pisan gitu waktos di luarna tibatan waktos di kulawargina gitu tah ku ayana ayeuna mah di paparinan hiji kasempatan disebatna teh didamel di bumi gitu nya atau work from home gitu kan sapertos kitu. Kali katiluna dina aya pandemi ieu teh nyatana seueur anu dibukakeun ku Allah rehna henteu aya kata putus asa saupamina urang dikungkung dina hiji keadaan tetep pasti bakal aya jalan. Salah sawiosna ayeuna urang tiasa wawancara. Pangintenan lamun taya pandemi urang tiasa patepang di sakola di SMA negeri 3 nya. Tapi ku ayeuna pandemi ieu dipaparin Zoom, paparin Google Meet atanapi cara-cara nu sanes tuh ku Allah teh dibukakeun. Maka anjing sabar pasti aya jalan. Anu kaopatna aya hikmah nu paling ageng. Naon sababna hikmah nu paling ageng kieu ku Allah teh dipaparinan. Hiji pangemut pangeunteung keur urang sadaya saupamina urang ayeuna di pasian pandemi dikurung di bumi masih aya urang kesempatan kanggo taubat ka Allah gitu kanggo memperbaiki diri eta masih aya kesempatan enjing pageto Allah ngemutan bakal aya hiji mangsa urang bakal dikurung di alam kubur moal aya urang tiasa memperbaiki diri penyesalan anu aya saupamina urang teu soson-soson ngalareskeun ti ayeuna gitu. Mari kitu seueur pisan hikmahna dina aya pandemi ieu teh. Insyaallah seiring pandemi anu sumping jalmi-jalmi anu gaduh iman, anu gaduh kahoyong kaluar tina ieu pandemi ieu tangtosna motekar ngolah sagala rupi cara sangkan tiasa enggal mendakan solusina kumaha ieu sangkan tiasa anjing lerai. Kumaha ieu sangkan tiasa teh aya gitu. Ini seueur pisan hal anu tiasa dijantenkeun hikmahna. Insyaallah gitu. Sapertos kitu ahargi. Pertanyaan salajengna. Naon tujuan dibentukna Ma'had Al-Mujadid? Alhamdulillah. Hatur nuhun patarosan saya oge. Tujuan didamelkeunana Ma'had Al-Mujadid alhamdulillah Abu Rais teh ngemut kieu pungkur waktu Abu Rais alit ngaos teh da dugikeun ka SMA mah raresep di masjid gitu kan ya. Tah pas Abu Rais atos ageng atos manjing ka dewasa atos gaduh istri atos nya sausia-usia sepul lainnya seperti saya nyen ka tamat SD
atau SMP SMA mah biasana murang kali teh atau sibuk sareng kasibukanna masing-masing terus gaduh acara masing-masing istilahna mah tos ageng tos seueur kahoyong gitu kan nya. Tah margi kitu Abu Rais ngimpenkeun gitu hiji cita-cita nya mudah-mudahan generasi-generasi teh ulah ical sadayana gitu. Ulah tug dugikeun ka canda ku sakaba-kaba kabobodo tenjo kasamaran tingali anu lain jadinya nunya jadi lain katingalina dunia teh alus padahal akhirat anu langkung sae tug dugikeun ka aralim ngararaji disanggap hiji-hiji sangkan hingga tujuan akhirnya mudah-mudahan seueur generasi Islam anu kenal kana Al-Qur'an, anu masih kene hoyong ngaos, anu hoyong gaduh tekad ngamuliakeun agama Islam. Margi lamun teu pemuda kusaha Abu Rais emut kieu aya anu ngadugikeun ya ayuhasi subhanu inna fiyadikum amral ummah wa fi aqdamikum hayataha. Hei para pemuda, saestuna di panangan araranjeun perkara umat tiasa direngsekeun, di sampean araranjeun hirup jeung matina mautna umat gitu. Jadi lamun umat ieu teh engke maju sareng mundurna, kuat sareng lemahna eta ditangtoskeun ku generasi mudana. Ayeuna pami generasi mudana alim ngaraos, alim caraket kena sareng Islam, alim caket sareng Al-Qur'an. Engke Abu Rais pa upami ditaros ku Allah, Abu Rais naha anjeun teh sakitu eta di sisi digigir aya pemuda alim ngaraos cing gitu. Eta ge mun bali kenal ka Islamna gitu. Anu terakhir utamina naon sababna Mahad Al-Mujadid diayakeun mudah-mudahan pidong ati sadayana nya doroakeun Abu sareng Umi mudah-mudahan tiasa enak bekal kanggo ka akhirat engke mayunan Allah nyumpingan Allah. Margi saur Rasulullah idza matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin. Putra-putra Adam nyata manusia urang sadaya kajabi tilu hal nu bakal dicanak. Naon eta? Sadaqatun jariyatun, sedekah jariyah, au ilmu yantafa'u bih, ilmu anu manfaat, waladun salihun yadullah, anak soleh anu ngadoakeun sepuhna. Mudah-mudahan eta anak Abu Rais mari gitu teu aya hiji cita-cita nu paling ageng mudahan tiasa kacumponan gitu. Margi kitu mahad didamelkeun hiji kendaraan anu tiasa ngadongkapan ridho Allah hasumping generasi harapan umat teras oge mudah-mudahan Abu Rais tiasa husnul khotimah kalayan nyanak bakal anu mundal ninggalkeun generasi anu solih solihah di antawisna sapertos aharoki anu kan masih keneh ngawas di Mahad Al-Mujadid. Doakeun ya ku sadayana nya. Amin. Pertanyaan selanjutnya. Tahun sabaraha diadakeun sareng kumaha prosesna? Kumaha tiasa diulang punten. Tiasa diulihan deui teh. Tahun sabaraha diadakeun sareng kumaha prosesna? Mohon alhamdulillah. Mujadid di kawitan ku Abu Rais teh diadegeun ti pangaosan komplek orang-orang komplek jami-jami tatanggi-tatanggi anu murang kalina ngaradon ararameng dicaranakan gitu ka Abu Rais teh daripada maghrib para rugu gigiran sajabina gitu kan nya nyantos we canak maralitna anu masih keneh nanoman usiana panginten nya usia SD lah nya nanti kawit usia kelas 1 dugikeun ka kelas genep.
Alhamdulillah eta teh 2008-an. Tahun 2010-an Abu Rais mulai ngemut. Halo, masih kuping? Halo? Masih kuping ya? Mohon Abu kakuping. Di lajeng? Kuping ya? Alhamdulillah. Nah, terus 2010 Abu Rais ngemut anu sapertos tadi didugikeun. Rata-rata murang kali SD teh atau kaluas mah 5 mos. Kalesan harita Abu Rais ngawulang di SD di Madrasah Ibtidaiyah nya. Tah ngawulang di dinya teh dicarandakan karasan Abu Rais waskeun sok tiasa dipaparin hiji naon namina teh bekal gitunya kangge aranjeunna asal tiasa mondok nginap gitunya di bumina Abu Rais tiap dinten Sabtu. Aranjeunna keur saeueun da disungkeun ka sepuhna. Alhamdulillah sepuh di mana ngawulang kapungkur. Tadi dinya teh nambihan santri teh sok sanaos saaya gitunya tempat santri teh sumanget gitu dina nyupri ilmuna margi kitu tetep we itu istiqomah dugeun ka ayeuna malih ti antawis generasi 2010 teh ayeuna parantos aya anu janten asatid atanapi pengajar di Ma'had Al-Mujadid. Di antawisna namina aya Afahmi sareng aya Ihsan Hidayatullah. Anjeunna masih karuliah tapi teras we ngabektikeun ilmuna anu dikengengkeun waktu anjeunna SD diajar dugikeun ka ayeuna kuliah masih teras ngabantosan Abu Rais alhamdulillah gitu. Tah Abu Rais teras ngalaman oge anu namina karupek kasundek kagempeur kagenjelongan eta kaalaman pisan ku Abu Rais pait peheurna dina ngelola Ma'had Al-Mujadid ti kawit pindah-pindah bumi ti pindah-pindah tempat maksudna gitu ti kawit bumi Abu Rais bocor gitu teras santri teu tiasa baroba wengi kumargi hujan ageng teras seueur naon namina teh ujianana gitu nya mintah tihal anhar istilah nama seueur di surga teh seueur sungai-sungai mengalir tah di Abu Rais ge mirip kitu gitu. Di bumi teh cai teh ngarocor gitu karena bocor santri teh tiasa barobo. Tapi alhamdulillah kalayan widiti Gusti nu Maha Suci sok sanaos ngeureuyeuh bari nikreuh. Alhamdulillah ayeuna Ma'had atos gaduh sakedik tempat di Pengker gitunya anu nyuji dibebaskeun pidoa ti sadayana nya. Mudah-mudahan enggal bebas sadayana tanahna enggal didirikeun Ma'had anu agreng anu tiasa ngawulaan ka para santri tug dugikeun ka tiasa janten para ahli ilmu anu sakumaha dicita-citakeun. Alhamdulillah dugikeun ka ayeuna teh Ma'had kantos nembus santri hampir 200 jalmi. Tapi ku pandemi ayeuna santri anu aya anu masih aktif kantun 80-an deui jalmi lah gitu. Kirang langkung sapertos kitu margi seueur kendala anu nyuju di alaman ku para santri oge. Kitu panginten teh. Pertanyaan salajengna kumaha Bu kumaha dukungan masyarakat sabudeureun ku ayana Ma'had Al-Mujadid. Alhamdulillah Aharoki. Dukungan masyarakat karaos pisan utang akur sareng tatanggi bantosan anu paling cepat eta ti tatanggi. Nah salah sawios contohna dukungan ti tatanggi alhamdulillah ti Pak RT ti Pak RW dugikeun ka pihak kecamatan parantos ngarojong dina ngaluarkeun bentosan mangrupikeun hiji naon namina teh bantosan administrasi misalkan di mana contohna aya perpindahan hak kan dibantos pisan ku pihak masyarakat sekitar. Kali kaduana contoh anu sanesna ketika ayeuna aya pandemi sapertos kieu gitu kan ya di mana kamari Abu Rais sempat diuji ku Gusti Anu Maha Suci kedah
isolasi mandiri. Alhamdulillah ngalir bantuan ti masyarakat cing digarantungkeun gitu kan ya. Abu Rois sapunten sakedik cenah eta pangningalikeun di pager. Aya sakedik tuangeun pas ditinggal aya alhamdulillah dukungan seueur. Terus katiluna basan juta can pandemi. Alhamdulillah aya masyarakat anu dugikeun ka nambutkeun masjidna. Margi Mahad Al-Mujadid teh can gaduh masjid. Masjidna masih keneh nambut ka tatanggi panginten aharoki ngalaman kumaha santri basan juta can pandemi wengi-wengi garugah teras oge naon sasarengan gitunya mapah sisi walungan dugikeun ka masjid popoekan gitu kan nya bade ngalaksanakeun tahajud teras kajian subuh eta teh sadayana teh dipaparinan kamudahan ku Gusti Nu Maha Suci ku ayana dukungan tatanggi anu aya di sabudeureun Mahad. Pidoana ti sadayana mudah-mudahan kapayun Mahad gaduh masjidnya lira hingga tiasa ngadidik santrina kalayan istilah nama tumaninah lah gitu langkung regreg insyaallah sapatos gitu. Kitu panginten dukungan anu aya di warga sekitar. Pertanyaan nu salajengna pangajarna ya sabaraha urang ti Mahad Al-Mujadid jeung ti mana wae? Mohon alhamdulillah. Dugi ayeuna teh asatid asatidah. Eta 18 teh di antawisna aya oge anu statusna magang atanapi ngabantos gitu kan ya. Nah, di antawis eta teh hampir sadayana dikuasai atanapi didominasi gitu ku alumni santri. Gitu. Jadi anu santri-santri binaan, anu kantos belajar di Mahad, atanapi kantos belajar sareng Abu Rois, teras anjeunna ngabaktikeun dirina nya. Salah sawios contohna aya di paina rerencangan sadaya namina Aharoki di Kuit SMP anjeunna diajar di Mahad sok sanaos tebih gitu nya ti antapani teras we ngeureuyeun tug dugikeun ka ayeuna atos kengeng hiji tingkatan nyamina asisten ustad asatid gitu nya. Tah sok ngabantos dina hafalan Quran atanapi ngaos nu sanesna. Di mana eta teh sadayana henteu tebih anu paling tebihna pangintena di daerah Padasuka aya di daerah Padasuka. Terus kali kaduana aya oge anu ti Cilaja Kabupaten Bandung. Tapi kabupaten teh ulah di bayangkeun tebih. Karasan di kota Bandung kaluhur sakedik aya daerah Sindang Laya aya perbatasan Bandung tibatan ka kota kabupaten Bandung mah gitu. Tapi nya alhamdulillah sok sanaos aya nu terbih kitu marantena ikhlas manahna teras weh gitu ngawulang ka Mahad ayeuna nuju daring nuju pembelajaran online alhamdulillah Allah dipaparinan kakiatan kanggo babakti kanu agamina. Margi araha anu nulungan agama Allah ku Allah pasti bakal ditulungan gitu. Mari gitu bersyukur Abu Rois ka Allah Subhanahu wa taala gaduh tim pengajar anu saleh anu salehah gitu kan nya anu babakti semata-mata materi tetapi memang babakna teh leres-leres karena kacintaan kanu jadi agamana ka ilahi robi anu gaduh hiji cita-cita cenah sauna sami insyaallah hayang kenging ridha Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Aya deui? Sistem pengajaran Mahad Al-Mujadid sapertos kumaha? Alhamdulillah. Sistem pengawasan alhamdulillahnya janten pasanya juta acan pandemi ya. Di Mahad Al-Mujadid mah sistemna teh kumaha sangkan murang kali teh tiasa bahagia dina belajarna. Margi agama teh sanes paksaan.
sanes hiji hal anu kedah didedet-dedet gitu kan ya, kedah dipahami gitu, kedah dikuasai sanes. Tetapi agama teh nyatana diajarkeun sangkan tiasa nyerep kana ati sanubari santri tug dugikeun ka anjeunna sadar diri rehna anjeunna kiat segala rupina gitunya tug dugikeun ka ngahilapkeun Allah sanes kitu gitu. Tapi anjeunna yakin kana konsep anu didugikeun ku agamana gitu. Naon naon anu didugikeun ku agamana teh gitu. Di antawisna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jeung semata-mata gitu Allah nyiptakeun jin, setan sareng nu namina manusia kajabi keur ibadah ka Gusti Nu Maha Suci. Margi eta teh konsep. Jadi konsep teh urang teh keur ibadah. Ari ibadah teh naon sanes ingin barang dahar. Sagala anu ngeuna anu raos-raos, anu nikmat-nikmat eta dibayangkeun tug dugikeun kana hilap kana ibadah anu saenyana. Naon ibadah anu saenya teh? Innamal a'malu binniyat eta kawitanana ti konsep urang teh kedah dumasar kana niat urang. Hingga naon wae pada malanana di luar ibadah mahdoh oge goer mahdoh nya ibadah anu tos ditangtoskeun ku Allah sareng anu ibadah biasa dilakukeun ku manusia eta teh henteu lepas tina nyungkeun ridho Allah. Tah tangtosna eta teh aya hiji proses, aya hiji sistem. Sistem eta teh didugikeun dina pembelajaran karasan di Mahad aya 4 program. 4 program teh nu kahiji namina teh nyatana program PAS, pendidikan anak salihin salihat eta di kelas kader. Janten kelas kader mah ti kawitan kelas 1 tug dugikeun ka kelas 3 SMP. Anjeunna teras secara bertahap diajarkeun Islam kalayan lalaunan gitu. Lalaunan we teras sapertos anak tangga katu dikuasai terus kaluhur kaluhur maka anjeunna insyaallah sok sanajan ripuh anjeunna moal rumahuh. Anjeunna bakal dugikeun ka puncak mudah-mudahan tiasa ningal pemandangan anu endah anu dipas. Programna kumaha? Programna teh nyatana memperkenalkan Al-Qur'an sejak usia dini. Di ditu aya didinya aya kalimat kelas bina tahfidz anak, aya kelas tahfidna. Tahfidz teh naon? Tahfidz tu nyatana dikenalkeun misalkan kieu. Aya anak hoyong diajarkeun surat Al-Ikhlas. Anak anu usia balita dugikeun ka kelas 1 SD. Pami diajarkeunana henteu fun learning gitu nya, tidak belajar dengan bahagia gitu. Tangtosna bakal kabur. Geunan belajar Al-Qur'an teh sesah. Nah, apa namanya? Sesah istilah teh. Saupamina eta atos aya gitu dina pangemutna gitu. Dina emutanana insyaallah kapayuna anak bakal sesah caket sareng Quran. Tah kumaha sangkan caket Al-Qur'an? Kelas bina tahfidz anak dikenalkeun sareng metode belajaran anu namina fun learning. Contoh, mengenalkan qul huwallahu ahad. Ketika dikenalkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Eta di hartosna dinadomkeun. Jadi henteu kana seratna heula tapi kana nyanyina heula. Contohna dari bismillahnya bismillahirrahmanirrahim tug dugikeun ka akhir. Dinadomkeun tah lagamna nadom teh dinyanyikeun nya. Nah, sapertos kieu teh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Lebat karena syarat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah
adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan dan tidak ada seorang dengan dia. Tangtosna pun tanya suara boros ada pales. Tangtosna saupamina dinadomkeun dinyanyikeun eta kada aya daya tarik naon daya tarikna musik. Kumargia bores terang naon bade diwawancarakeun janten musikna teu tiasa ditampilkeun tapi intina musikna. Nah, karena boys tengah rame resepun tah sehingga aya interaksi tatina interaksi sakedik-sakedik dikupingkeun bacaan surat Al-Ikhlasna. Tah neme diharapkan lebet kana manehna sakedik-sakedik teu karaos anjeunna tiasa nambah-nambihan hafalanana. Tah pangrojongna teh tina terjemahna gitu. Nu katiluna aya program top tahfidz optimalisasi program. Eta mah dikhususkeun ti usia SD dugeun ka SMA. Di mana program top eta teh takhusus khusus dina bidang hafalan Al-Qur'an. Metodena kumaha? Tangke di tambihan ku harokinya metodena kumaha dikenalkeun kana indeks supados hafalanana kuat, dikenalkeun kana murojaah, dikenalkeun kana naon namina teh setoran anu tertib gitu. Kapungkur saateu acan pandemi mah alhamdulillah gitu nya. Tiasa kapantau ayeuna mah panginten dumasar kana jujuran para santri tapi engke tiasa kaudag lamun mana nu sok murajah teh mengulang-ulang hafalanana mana nu hentop ngapalkeun itu mudah gampil pisan anu sesah teh naon ngajagi hafalan coba taroskeun tah ka haroki anu bade 15 juz ayeuna hafalanana nya kumaha nami hafalan mah gampang tetap punten kaji kasebatnya keceplosan haruge punten tapi saupamina misalkan mempertahankan hafalan eta rada sesah mari kitu kedah teras di pasien motivasi gitu. Terakhir nu kaopat di Mahad aya program namina teh BMW Berkah Mahad Weekend. Tah ieu mah dikelola teh ku alumni-alumni santri insyaallah 100% alumni anu ayeuna aya di Polban, anu ayeuna aya di UPI, anu aya di TELU nya University eta ngagabung ngadamel konsep gabung sareng Abu Rois ngaracik ngajaring tina kumaha sangkan murang kali anu teu tiasa lebet unggal dinten mung tiasa saminggon sakali atanapi saminggon 2 kali di ujung akhir pekan maka disebut Mahad Weekend atanapi disebut BMW Berkah Mahad Weekend. Kumaha metodena? Wah, ieu mah lebih asik deui. Mulai aya game. Mulai aya pembelajaran interaktif. Mulai aya alhamdulillah Mahad atas gaduh filmna sababaraha film. Nah di antawisna teh Berkah Mahad Weekend anu ngadugikeun kumaha sangkan samingguan sakali teh ulah bosen gitu. Ngaos teh pokokna ngaos teh teu identik sareng ngaos Quran henteu. Ngaos teh tiasa diskusi, tiasa ngadamel film, tiasa games, tiasa rupi-rupi lah. Waktu acan pandemi mah aheng pisan, rame pisan. Makanya ayeuna acan pandemi atau selebet pandemi Covid ieu alhamdulillah rame. Contohna kamari aya pengumuman Santri of the Month. Kumaha pengelolaan pemberian penghargaan pamaparin reward gitu ka para santri berprestasi dikelola hanya berdasarkan tina grup WhatsApp hungkul, orang tua diulem, santrina diulem padahal tina WhatsApp grup tapi itu rame na luar biasa. Tah geningan seueur kamonesan-kamonesan anu tiasa di naon namina teh ditinggal gitu pandemi sanes berarti kedah eureun prestasi. Alhamdulillah sadana asatid anu salapas eta teh di opat program eta teh sadana
saya nagado sadayana gaduh kamonesan sadayana gaduh matuikeun ka pembelajaran. Ayo Harki patarosan. Rupina sakitu wae Abu. Hapunten bilih aya kalepatan sareng kakurangan. Hatur nuhun Abu parantos ngaluangkeun waktosna. Mudah-mudahan Abu sehat, Ma'had Al-Mujadid tiasa berkembang menghasilkan generasi-generasi Quran. Sareng mudah-mudahan Ma'had Al-Mujadid bermanfaat kangge masyarakat. Sakitu wae Abu ditutup wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.